Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Jalmi muslimin muslimat sing aremut kana wasiat sateuacan Nabi wafat ka umat miwarang salat eta kawajiban kajalma iman jeung Islam keur nyegah pamungkaran ngadatangkeun kaberkahan. Urang teh nampi amanah ibadah sing tumanina sagala rupa pilampah sangkan ulah nincak salah berkahkeun milik rizkina kaluarkeun hak baturna ulah nyakeur mikeuna ngarah ditambih milikna. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Urang teh sifat manusia jadi makhluk anu mulia didamel ku nu kawasa. Urang teh atuh sing era ulah sok loba doraka di dunia urang sangsara di akhirat moal
panto naraka ge muka jalmi muslim tur boga akal buru-buru orang sadar ulah sok nafsu nu diumbar akhirna urang teh aral sing seur maca istighfar ngarahate urang teh sadar sing emut nasib sareng qadar damoal tiasa disinglar Nabi urang sadayana Muhammad jenenganana mun nyarios sareng prakna sagala rupi aya buktosna tingkah laku sadidintena teu aya cawadeunana ahlakna oge sampurna eta contoh jalmi nu mulya Allah teh maha kawasa Allah teh maha uninga di dunia jeung akhiratna kumaha